Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Sita Nurasifa, Abi Sabila Limarani, di dieu pada ningalikeun tugas bahasa Sunda nyaeta wawancara Jamal Roti. Ka tukang Jamal Roti, mangga ditingali. Jamal gimana produksi tahu dijelasin dan Jamal roti jenis produknya. Terus kunaon disebutna bisa Jamal Roti? Eta tadi Jamal roti mah nami anu terus diproduksi anu terjantan gitu tanpa bahan-bahan apa biasa wae udah lah gitu nih ya saya diuyahan dipotong diuyahan diujian belum nanti saya berlari. Terus Bapak mulai usaha berarti berapa? Saya 10 tahun menurut Upami kangge laukna Bapak nyatak lauk lokal atau napi lokal di Pangandaran? betul. Kunaon Jamal Roti teh bisa jadi khas di Pangandaran? Betul kumaha. Amun ti lauk laukna teh bebas atau aya Saya sawala jenis saya tilu jenis wonten jenis lauk teh lauk kabukang jahan tilu jenis saya sering yang masuk atas Pak sekapun Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kangge anu tos ningali video ieu. Ulah hilap, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.